Mangga pangitan ayeuna urang kawitan wae ieu pagelaran wayang golek saberang japur. Begituna sumangga nyanggakeun.
sorangan unyeun eta teh. Syukur bagja kumbayangan leluhur bisa ngariung ngumpul babarengan kieu teu jeung budak asa hate teh bunga nangge napa budak model kieu ya anak bapa anu kahiji cepor oke Pak Ketika sebab bagus kau minta pasal dirapa Tiduhur saujung rambut yang anak seibas dampal Tidur urusan diri di sini dan cemar pengampun darpa diterima ku bapak beli sim abdi ngungkap capla ke bapak diampun darpa asa bangga kalau dewek ningali budak model itu oke ti abdi Pak ngahaturkeun sempat pangabakos diterima ku bapak lain kali tayang dikeuseuh dan sabiani aja asa kurang luas we asa ku kakara kieu tahiji bapak teh sono kaduana aya hal-hal urek ditepikeun kita dua lawan eta Pak kahiji panitia acara pembagian rapor SMPN 2 Cidolo buat terus kade selain gula ngerakeun kudu benar-benar ngahibur Pak itu enggak saya Pak kaduana saurna teh aya nu pensiun gitu kudu itu si abah teh abah wilujeng ya Pak itu dari ayah sahabatnya tempat itu ya kade selain ulah merah-meraheun di tagem batur merah ya leres bapak reka babah heula gitu kade ulah meraheun leres Pak mangga Pak saya Pak lain wala kena kiamanya berhujan berbahujan kena orang lah padu dua hari gitu benar kurang hibur lah lain pancewek yang boga itu lagu naon si cewek lah mapai jalan sapapa alah ya teras ke sok aduh akbar masya Allah itu orang kali apa undang gitu terus Pak Dede ayah Pak undang ayah alhamdulillah ayah tadi kami dunek alhamdulillah wes ini masuk atau nuhun bisa aya nu tinggal di saha ieu oh bapak undang teh ieu mana tadi eta alhamdulillah tiga mulai kasiroan ugi langkung ti sae dieu tiga jaga atuh nuhun undang teu hayangna kitu siluman diberi jantung teh kalangkeun metani bedolah lah hiburan we terus pakai teh mohon cuma lain wala dewek bawa sini sudah halus di Bandung sini di Bandung di orang kaya suara nomor yang begitu ampun jangan bisa akan ayo usia lagu maka cila lagu nama Tuhan yang nama
berbeda di dia. Ada yang tahu umur berapa? 14 tahun. Pas dari kamu. Kamu ke acaranya. Cingah sok neng. Jadi, ya. Saya pernah ya. Ayo nah, besok kayak Bali gitu. Ayo nah. Yang apa sama undang ke Serena. Yang aku mau ke Pak Mang. Kamu Reza. Ramai meriahnya Pak. Udah, bola
tuh jadi kacamata itu wah kadir udah kaget ya bahasa itu doang oh sure gitu tinggalin udah kaget iya alah asa kurang mikir ya banyak eta hari pembagian rapor gitu asa kurang ngomong ayo rame lagu manggil dia mah apa sama dia menapa nyawe di bapak kepala sekolah dan sarati guru sanes anu bener deh kasyawe panyawe dari Kairawana ampun lain masa kurang kayak gitu di kacamata profesor saya profesor boga budak boga dua anu kahiji lupa bendera kareng nyata Agus Paul bukan dua anu kedua na kareng SMP coba nawan gitu anu kahiji karek Paul anu kedua terus SMP setengah hati ya banyak setengah hati goblok sok pikir anu hiji anu panggedena Paul anu kedua terus SMP dibalik aku tadi boy saya ngomong ke profesor Ciku dewe di tes kurang kalian 8 profesor masa nggak bisa punya ya kurang saya karena kalian hiji kali hiji dua hiji kali hiji mah gua cuma dua ya hiji kali hiji masih teh hiji beda sekolahan bukan sama goblok saya sekolahan mana nya kuring bahasa sekolah SMP 2 paingan gini beda goblok si lain itu sekolah non paun lain pantesan sekali hiji dua dulu ada apa ya wewe gitu loh mah aku wadain anu lah dari kurang asli lah lamun mikir orang tes soal menurut profesor mah kuring di tes soal itu kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas ngasupkeun gajah kana kulkas ya eta mah bodoran baheula belum apal apal bodoran baheula meuni pun nyawa pari atuh bukakeun kulkasna asupkeun gajahna tutupkeun bener hain situ dewe teh ayeuna kumaha ngasupkeun kuda kana kulkas sih aing dan goblok ya ya babari atuh sanes bukakeun kulkasna asupkeun kudana tutupkeun salah atuh nah salah pasti ngecuruk kulkas ada kayak berjalan kene aing goblok aing pohon itu sih ayeuna aya balap eta ya balap hewan di Pasir Bogor tapi ka Gunung Sawit kuda jeung gajah mana nu menang budak kayak apa di mana-mana gajah melompat ke tarik ajar lagi kuda tarik mana lu mana kuda tuh salah pan kuda masih kena di jero kulkas Allah ilaha illallah Allahu akbar
Biar aing terus biar ya. Galak deh. Video di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masa bagja pisan urang ieu biasa ngahibur kieu. Ngariung sareng kasape dawa laki ki ade dewe dewe. Lain ayam bunga jeung kasedina dewe. Bunga nanang, bunga tulisan hariung kieu. Kumpul sedihna teh kieu mangga dewe kieu aya guru gitu kan ustaz pensiun terus keluar itu tidak mang ieu mangsa simpeun atas nama sadaya murid sejak ngadakeun rasa syukur sareng ngeda panghampuran. Hatur nuhun Bapak Ibu parantos sabar hati habidik sareng abdik syukur sakara kanca timimiti leutik dugi ka ayeuna. Ilmu anu dibagikeun geus salira teu tiasa diukur ku harta. Syukurin sadar tanpa bimbingan ibu bapak teh geuningan kaya artina abdi jasa salakang sapertos kieu. Atuh da naon ge kudu diajarkeun lah. Derek sadar salira video pasti seueur pisan kalepatan boh kudu dihajarna antara kita dihajarna. Udah hapunten we kasadaya guru mugi Bapak Ibu guru ngahampura dosa-dosa simkuring. Kenangan babarengan ikhlas tawa jeung sedihna moal tiasa dipopohokeun. Asa diberihan tapi waktu kedah mapai jalan sewang-sewangan pikeun budak cita-cita deui. Hayang pisan tetep babarengan bae sareng Abah itu tapi kehidupan kudu neruskeun mugia urang sadaya tiasa sukses janten carana anu manfaat kanggo keluarga agama nusa sareng bangsana. Mugi Bapak Ibu guru salawasna dipaparing kesehatan, kebahagiaan sareng yuswa anu panjang. Mugi jasa-jasa Bapak Ibu guru kenging ganjaran anu satimpal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata yang Abah da sanajan teh aya oge da geuning sawara asli aya kana sapunyere pegat supai paturai patepangri can curduk waktu ninggang bangsa tambak ulang ngalong kewang urang pungkas ila lampahan dosa kitu api hatur urang pungkas ila lampahan ku kembang dina kisna para sari-sari tutup awak si kotak